Tumben sia sorangan bae. Emang kudu jeung saha? Biasanya kabuk ke sia si Ono. Mana ngaledek Alda? Ngaledek naon Serli? Panain jeung si Ono geus putus. Pantesan aing kemarin nulis si Ono terus jelema linglung, kareng mah diputuskeun ku sia. Heueuh ku aing diputuskeun. Emang kunaon si Ono diputuskeun Serli? Aing bobogoh anjing si Ono mah batin Alda. Batin kumaha Serli? Aing diledekan bae ku jelema gara-gara bobogoh anjing si Ono. Sarua si Agi Alda ngaledekan aing bae. Oh gitu. Haju diputuskeun bae ku sia Serli. Hooh. Woi Serli, nak kemana? Sama ayah mantan si Mabur. Geus diuk di. Mantan. Oh sih. Tuh Serli, mantan siang semua gitar. Nah, hendak naon gitu no? Mau mempersembahkan sebuah lagu untuk Ayang Beb. Tuh Serli, mantan sia hendak mempersembahkan lagu jeung sia. Oh no, pan aing geus putus jeung sia. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, ngantik memutih rambutku. Sayang, Tuh Serli, kadenge soalnya masih kadang ngarepkeun cinta sia. Terus sudi aing. hatiku. Ono mah masih bogo keneh ka Serli. Aing mah geus embung, ana jeung sia. Aing mah isin ka batur dipoyokan bae. Cuma Serli Embung, aing mah embung. Wih Serli, siapa lu sih? Si Ono masih ngarepin cinta siapa keneh ge? Aing mah geus embung Alda. Emang kunaon kitu Serli? Si Ono masih keneh bogoheun ge ka sia. Si Ono mah goreng Alda, mana miskin deui. Ih Serli, tungguan aing. Wah, kebeneran ya, dasar itu tadi nungguan bae ya. Elah, ayah sekali. Lah, gimana gitu? Hanya urusan batur bae he. Ih, lah ketus amat. Emang non urusan lamun ela ketus. Taben, itu juga biasa nah. Emang aya naon kitu megat elah di dieu. Penting menang merenulin lah. Ulin kan usaha. Atau kan elah lah. Aya lah kudu ngomong barakali si daek aku maneh. Tambung-embung. Oi, menigalak gitu. Menggunaan gitulah kada ya. Ih, Ari maneh ngaca teh sih? oi, teu galak. Emang gunahan gitu muka orang. Emang hang nyawa alesana hang imbung ka kumaneh dae. Olah yang nyaok. Maneh teh dae. Naon gitulah. Maneh teh dae geus mah goreng, miskin. Oka aing lah ngelayanana. Ai, eta si kuat ngahina kitu. Aing kuat disebut goreng jeung miskin. Awas sok aing lah. Eta si Ela kunaon eta doang anu ngambek si Ela.
Dai. Dai. Saya kunaon di digerokeun DP bae, Dai. Aing keur keheul mong. Keul kunaon, Dai? Aing dihina ku si Elah mong. Dai, dihina kunaon saya ku si Ela, Dai? Sedih mong lamun diceritakeun mah aing dihina kurang cenah. Yang miskin. Ih, hati aing mong nyeri. Masya Allah. Tekawawa ieu mong. Ih, aing mah. Ai eta si Ela. Teu nyangkanya gelis-gelis bisa gitu, Dai nya. Saya nak kumaha kori, Dai. Ih, aing mah lalaki mong, dia nih aku awewe. Kira aku nih kicing bae mong. Ih, sia mah. Geus kieu kumaha sia, Dai? Ih, pokokna mah aing mah hati aing mah sendiri mong. Deuleukeun bae ku aing selak ku sia. Deuleukeun bae pokokna mah aing mah kumaha ke carana. Pokokna mah mong, isukan mah aing mah neuk berangkat bae aing mah.